saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehana daek wudu kemudian sholat, Allahu Akbar, diperhatikan kan ku Gusti Allah, nangtung awal maratibit tawadu, rukunya na Masya Allah, begitu sujud banget usah kitu dimumule jeung mulyana, tapi dia diantelkeun kana tamu. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun sholat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah pan kuari mah taneuh. Kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh khusyuk. Salat apa ngajamin khusyuk? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun. Ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Tah supaya datang orang ke Allah Maha Agung, salat orang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabat naros ya Rasulullah, salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kanjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna gitu bener. Sakumaha papatong ngisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi, hadirkeun beres salat, mudaheun bakal ieu kahusuanana engke ku Allah dibere. Aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang kersujud deketnya serta ka Gusti, sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang kersujud ka Allah. Kersujud Kangjeng Nabi ka kuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi, kersujud Kangjeng Nabi. A'udzu kersujud Kangjeng Nabi, a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'amatika min ridha. Maafatikan la usisana alika anta kama asnaita ala nafsik. Kanjeng Nabi keur sujud kan maca eta, ya Allah eta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tuh sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didaek dipake sujud geus sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun, masyaallah, al-abidun. Gering urang teh tetep paksakeun Allahu Akbar biasa we. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua. Anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal, setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha tuh, dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh kaaya nang Allah, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti, alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat, alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat kapan karasa kuari, dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat bukos kitu teh. Gusti alhamdulillah, alhamdulillah. Peting karasa peting, berang karasa berang. Pan kadang-kadang jelema teh sehat bah, berang teu karasa berang, peting teu karasa peting. Teu sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang diberi gering sales masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang dibere laleles tapi bisa kere lempang, alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus bisa lempang.
dibere orang geus teu bisa leumpah alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk bisa keneh bisa urang teh mah diuk tuh kan bisa diuk tapi teu bisa leumpah alhamdulillah batur geus bisa diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah can abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung nabi kana nabi idza ta'ul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat idza ta'ul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalat tatimmus shalihat tapi lamun nilai perkara kadatangan hiji perkara mika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masyaallah tuh ya awwal man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladziina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladziina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wad-dharra kabeh ge atunan Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal as-saimun nu pararuasa kabeh ya Allah padahal asal nama sayun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa keren nama berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ya berkelana si siri heran yang mah iya mau berkelana ibadah ya Karim ya Allah as-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun
lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, kuninggalkeun dahar minum menjima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh, tapi kabelah ditu malah zadalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah, na eta saihun nu puasa ge kan kitu, sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti, tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal, lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal, tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sia naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan dagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaran anak. Was. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun ngaran. Sepuguh Ramadan. Sorga. Ya Allah, ya. Sakitu ge dibejaan. Komo mun teu bejaan. Engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat. Nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban. Bongana ki uci tengah bejaan, mana tak ki ucina tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon sia. Jojoakan aya naon. Nah, teu dibejaan, teu dibejaan naon. Puasa Rajab ulang irung atuh sia ngomongna. Sia ulang irung ngomongna atuh. Nina aing malah hanya deket ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun, tapi wakil cek sakal mah iya dina hadis, cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi, jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun. Ninggalkeun lemburna ti Belaraja, ti Cisoka, ti SPT, Espatan, SPT Espatan, ti Bogor, ada dikurokeun, suka taneuh, nah. Suka bumi maksudnya pan digelag-lagan sudah tinggalkan lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun sorga. Ya teker cerita masih kene saprovinsi urang lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, makin jauh makin gede ganjaran. Wah cenah urang mah Kamisro. Wah, habis di jero, cangro kacang di jero, sukro suuk di jero, babari comro, oncom. Orang Sunda mau babari, nyin ngaran teh babari cilok, aci dicolok, cireng aci digoreng, ya babari jasa jasa. Waduh, nyin ngaran sadaek-daek bae. Ha.
aya deui basreng bakso digoreng semacam itu jauh tinggalin zaman tah sayhun teh talabatul ilmi santri-santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu sayhun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi lam tanam minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwab syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang meunang ridho Allah berarti nya pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan minum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakalin fatahat alaiya babul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sabahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbukna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum mulaji majeng pemajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain ajulah sakaligut petingna saetik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima petingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian jeh salon jeh kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntaqilam takirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nang ngalalakon fi alamir ruhan
ruhaniyah, mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani. Kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 peti. Lanjut ku ari ge masih baheula di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti deleujeng degena berubah. Ambeuna berubah. Kuring geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ke perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cenah ieu geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima, tapi kok batur lalu lulus kula henteu. Mana ucapan kangjeng bau nungtutnya na cak guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng di guru bareng sia doakeun ku guruna di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh ieu gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna wah order ya jadi siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los aduh iya bantu aing yaksi ini bangsa apa berenya lu datang teh penjadek mau order ayo naon iya kalengitan anak leungit cek anak kubu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak ayah di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido paingan tuh kan jadi budak teu nepi teh eueuh ridho ti indung iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas ya anak kula wareng pesantren paingan kula teh angan nu bae kayak maridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas
tapi ya budak naon itu jadi bagus. Saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah gitu udah jadi orang deuk usaha nu mantek ngajenjes bae indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masya Allah cak guru dade sia kudu perasaan we kuari mah geus dayangna naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah ria doang teu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asaihun masya Allah indah ya ka makom ruhani kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aja embung ka mana-mana embung ka mana-mana saihun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah tasuk salian ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat itu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihun Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mata lempang we terus sama dakwah terus Masih ibnu Maryam teu boga tempat mantap kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga yang sajin kajin kalaca ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus teu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah hese karena bala lender tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid kok pajar wakaf bae jitu bapak kolot wakaf atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo ka hayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing geus bae masjid dijual Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur
tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah hese. Anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar hikmat mah geus kitu bae. Eta loba murid kita teh loba murid aya loba murid bapana alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah ya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho teh iwal ti Allah kan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas sama thariqah setungtung make atas sama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan orang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad. Islam zikir ruhani engke mah urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh terus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asaihu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu batak di manaan as-saimu pasti atuh sorga ya mah jelema sorga meangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allah na anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target pokos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saihun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usah nama lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandal mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha illallah eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah
lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus negara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung ceuk wae eta sok ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi jangan kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal tembak siapa ini parangsana naon beureu hese ugu pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebetang hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempang ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda baik lain ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut takos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal teh dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah deuk nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal ikhlas atau mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae tah mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain je henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula
geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekae dek di Hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener kadidik atuh bae tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai ge ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaji hayang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun toh siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta oh ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok konstitusi ya Rasulullah sebab dunia dipake ka resep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi mah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar teu aing mah teu hayang geus teu hayang ari teu teu hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang sayuda sayuda ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna
kulantaran anak nangis nujuleuna Allah. Ya saya mah kajian teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing. Tungtuna mah neumleukeun we pan. Ka ieu tola badal ini pegatkan tina segala mah gede ganjaranana. Masya Allah puguh guzat mah. Ieu mah teh dibandang as-shaimun. As-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tungda nangtung mamesi kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awal maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awal maratib tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spam serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun iya ya jadi kebanggaan banget eta jadi kebanggaan jelema pangtakabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si gelis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratib tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mentak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid pan kuari mah taneuh kuari mah marmer sakitu di marmeran ge teh kusu urang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang eta mah tamer urang tamer nyana pamer
orang mah tamernya nama pamer ya maksudnya. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna, ya di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin khusyuk? Kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung, salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabat naros ya Rasulullah, salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong misang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat iraheun bakal ieu kahusuanana engke ku Allah dibere. Aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan, pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti, sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi, a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha. Mu'afatikan la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah, ya Rabb. Urang ge mantak naon sih? Urang keur sujud wajikan kan ngadengekeun. Wah, kaji kunaon ceurik. Wajikan ge bagdara milu. Milu nya ge milu ceurik. Ajeuna urang hayang ceuri bae. Sia naon mil ceuri? Di kakak itu ceuri bari sujud hayang naon? Goblok. Teta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi didek dipakai sujud sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya.
ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba ngomong eungap kadengena lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan dua cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng dua diborong Sayyidina Utsman ye koya pupus nikah ka Ummu Kulsum tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang gitu merigak bulu ngadengena ya Allah ya Rabbi nurin Masya Allah karim saya cerita kerana tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu mah Khulafaur Rasyidin kumaha nandingan anak saya ngomongkeun anak urang insyaallah karim kabladina dihitung ku urang dihitung pembacaan lamun hayang tamat teh hayang tamat coba kurang dikejar lamun urang sajud seperempat menit seperempat jam berarti kan sajam sabaraha 10 menit dan sekolahnya tuh naik meren budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam sabaraha 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rine kan setengah jam, kurang sajud teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing maca Quran coba ye. Namun dulu lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Musuh naik jelema. Bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing nginaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah ini mah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadeng Ki Bilal suarana Allahu Akbar Allahu Akbar 60 kilo kadangnya kaselan berarti kan coba dipendek tidak adzan ayo coba di luar etang adanya bae kotok aja bikin kasia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim mual bisa diukur kukumaha eta mah suara karomah tamah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah nu teu ngajawab buapeh dihitung 60 kilo suara karomah tamah ku ari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong itu streaming sama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah kurang sama geus alam nana asaiyun arraqiun sajidun aduh masyaallah pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bagi hese maca Quran Allah
nu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wa nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Nanti jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, perang kajen hukum lagi. Hiji-hiji atuh, hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean, dimimitian ku merentah iman. Belah dituna merentah ulah maksiat, merentah karena keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, yang berat mah nyegah tina munkar. Hendak lamun teu disederhanakeun ribut tunggal negara kajian kumaha, sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, nalarang ma'ruf. Kuari dilobang kuari, ya Allah ya Rabb. Gesurayat saya mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf, sabisa urang naon nu kurang bisa diparentahkeun jeung naon nu kurang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa orang, sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara, geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus lepas. Masyaallah karim, lepas urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama sementak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa, tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aing nyeun langit, aing nyeun bumi, aing nyeun sia, aing nyeun Quran, kus sia ditoler-toler. Aing na aya, sia nagana nyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah, banjir, dialingan ku Allah, ayo gempa, dialingan angin. Orang zikir teh keur waktu aya gempa bae, subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir, subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir, eureun deui. Allah teh banjir kendi gitu ku ieu. Teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentah da we de nu nitah. Nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR endahan pasini be, pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. Nu ngahayu kejadian alam, asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana kabeh. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah.
maksudna batasan teli akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bila mali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum saasa sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nya bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdi teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana tatalina jeung salat jeung betung ke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah hita salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh ieu hafizuna li hududillah puasa bagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah dijieun bab-bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsarat ieu lah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke di fikih babut ta'am berikut jeung syurbi-syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta fikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna masyaallah isap potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anda setengah maghrib ayo sia mazuqat tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh mazuqat berarti muamalah oh huluna namun orang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin lan gitu lah limaslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun ka maslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ka majang patalina jeung urang mah doh disebutna
Orang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah. Orang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah. Orang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah. Orang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah. Tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat. Urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusan dunia ya nu tadi tah madzukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturan anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe kapal mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel usia masa kos kitu behudang dan aya nu haram urang diusapna malmusat tah dengeun aya nu meunang urang dicekel ka anak atuh ka dulur nu haram aya anu wajib urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu taluk kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah ditunang ke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib malah ayo sia karake madzukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di amban eleh ke bodongkol mah kaya mas kumatay aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzukot malmusat kemudian aya nama masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek pikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mumsorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung shalah kuari patali jeung tabainya teh urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bai kabelah dituna B teh aya bai bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu meunang teu meunang geus diatur na fikih
ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah, ngajual kuari urusanana aen bidaen bidimah kredit anu dua harga teu sah, geus diatur ku agama. Wal hafizuna li hududillah, geus diatur kan kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu, urusanana ijalah, urusanana wah bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris, tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah. Masya Allah karim. Nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya eta teh karage kasupkeun kana jalbil manafe, sedangkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang caritakeun jalbil masoleh tak kitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun kurang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho orang. Oh panyokotanana ieu dia panyokotanana ieu dia engke urang milihan. Oh kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah engke anu dafil mador. Nah dafil mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu dafil mador teu meunang dirusak harta, berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab, berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan, andai kata urang ngarusak harta, cara ngarusak harta aya nu iklan, anu kopiah, keur iklan jelas-jelasan, berarti kan maling. Lamun anu sasamaran, berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kos eta copet ngaranna. Dah. Atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal. Hanyalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin, berarti kan sawak sabeuleugeujeun, berarti kan di ditu teh aya babna engke, bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun bagil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang, engke kan di ditu berarti naon tah babna, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok, narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina? Dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, inilah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah, tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nemah oh haram, lamun cek agama halal oh kudu nemah halal. Saeukeun sanakeun ku urang oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 opat geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat. Jadi ngajukan kajonteun keluar negeri, kajonteun ke mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al-hafizuna li hududillah. Ya Allah.
maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh karampid kabeh pikih sop pikih kabeh satunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. No, opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalah, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi banggeus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cak Allah salat wajib abdi bandeg ngalaksan cak Allah zakat wajib abdi bandeg cak Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona tuh bandeg bae kitu teh tuh nya henteu kau di mah iya urusan-urusan itu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah itu kene munakat mana itu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter ataibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat ataibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere surga kabeh asup ka surga kabeh berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.